Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan murid-murid ibu anu saroleh sareng rancage. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana sanaos dina suasana anu rada bentennya tapi tetap sumanget diajarna. Dina danget ayeuna urang sasarengan medar perkawis nopelnya. Mangga kusadayana diperhatoskeun heula. Kanggo dinten ayeuna urang medar perkawis nopel. Kumargi memang urang pangajaran bahasa Sunda janten tangtosna nopel anu baris ku urang dipedar kapayuna perkawis nopel Sunda. Ieu aya sawatara contoh nopel Sunda. Aya nu katos dibaca satu acana. Ibu percanten ya murid-murid ibu rarajin pami kanggo dina maca nya kantenan maca karya sastra biasana mah raresep. Tina pokok bahasan nopel ieu materi anu ku urang baris dipedar aya 4. Anu kahiji patali sareng ciri-ciri, anu kadua strukturna, teras nu katilu unsur-unsurna sareng anu kaopat papasingan. Patali sareng ciri-ciri nopel ieu sakirang-kirangna aya 6 nya. Anu kahiji ditinggal tina tulisanana gitu ya. Janten nopel diserat dina wangun lancaran atanapi prosa. Teras anu kadua ditinggal tina ukuranana. Urang sadayana pantas uning nya nopel mah pararanjang. Anu katiluna lebet kana karangan rekaan atanapi fiktif. Teras anu kaopat nopel kalebet kana karya sastra sampeuran. Janten ayana teh mangrupi pangaruh tina sastra deungeun. Anu kalima galur caritana kompleks sareng anu kagenep eusi caritana biasana mangrupi gambaran tina kahirupan urang sadidinten. Nu salajengna patali sareng struktur nopel. Aya 6 nya. Nu kahiji abstrak. Abstrak teh mangrupi bagian ringkesan carita. Biasana urang mendakna dina jilid bagian pengker gitu nya, jilid pengkerna. Anu kadua orientasi. Ieu mah mangrupi bagian nopel nu eusina ngajelaskeun ngeunaan latar waktu jeung kaayaan nopel saperti dina wangun pedaran ngeunaan watek para palakuna. Struktur nopel anu katilu nyaeta komplikasi. Komplikasi teh mangrupi urutan kajadian anu dipatalikeun jeung sabab akibat lumangsungna hiji kajadian eta nyalira. Anu kaopat aya evaluasi. Nyaeta bagian konflik nu lumangsung dina tahap komplikasi anu engke salajengna baris museur kana hiji hal. Anu kalima aya resolusi. Resolusi teh bagian tina nopel nu ningalikeun rengsena masalah atanapi konflik nu keur lumangsung. Sareng anu pamungkas aya koda. Koda teh nya bagian panungtung tina hiji carita dina nopel. Eta patali sareng struktur nopel. Anu salajengna patali sareng unsur-unsurna. Unsur-unsur dina nopel dibagi janten 2. Aya unsur intrinsik sareng unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ieu aya 8 ya. Aya jejer atanapi tema, teras palaku, watek palaku atanapi penokohanana, teras aya galur carita, aya latar, jihad sawangan, gaya basa sareng amanat. Tatari sareng latar ieu dibagi janten 3 nya aya latar tempat, waktu sareng kaayaan bilih hilap. Kitu deui galur caritanya dina nopel mah janten aya galur maju, galur mundur, oge galur campuran. Anu kadua unsur ekstrinsik. Ieu sakirang-kirangna aya 2. Nu kahiji patali sareng kasang tukang pangarangna, teras anu kadua patali sareng ajen inajen anu aya dina carita. Boh ajen moral
ajen sosial, ajen budaya atanapi ajen inajen estetika dina karya sastra eta nyalira khususna novel. Anu salajengna ngobrolkeun papasingan novel. Papasingan novel salaresna seueur nya ieu ku ibu di serat 2 we kitunya supados langkung basajan anu sering ku urang kapendak dina kahirupan sadidinten. Anu kahiji dumasar kana genrena. Novel dibagi janten 4. Aya novel romantis, teras novel horor, novel komedi sareng novel inspiratif. Ditinggal tina eusi sareng palakuna dibagi janten 3. Aya novel barudak, novel rumaja sareng novel dewasa. Saatas ngabahas perkawis teori novelna, salajengna cobi urang refleksi heula sakedapnya. Masing-masing mangga tiasa nyiapkeun alat tulisna nya kanggo ngalebetan refleksi ieu. Anu kahiji patali sareng anu karaos ku hidup tiasa milihnya. Nah, misalna ngaraos bosen bunga atanapi nu sanesna nalika rengse diajar pokok bahasan anu ayeuna nya. Terus nu kadua tina materi anu dipedar oge tadi gitunya tiasa kapaham teu materina gitu. Terus nu katilu patali sareng materi oge tadi aya teu nu masih keneh kirang kapaham. Anu kaopatna nalika aya materi anu kirang ngartos aya teu lengkah-lengkah nu ku hidup dilakukeun gitunya biasana supados materina tiasa langkung paham. Anu kalimana aya hal anu matak pikaresepen teu gitunya saatos rengse urang diajar ieu. Sareng anu kagenepna aya teu anu teu pikaresepen atanapi tiasa janten saran oge gitunya kanggo supados materi anu ku urang dibahas tiasa langkung kapaham ku sadayana. Salajengna saatos urang maham teori novelna mangga ayeuna urang nyobiannya sasarengan kanggo langkung mikawanoh khususna atanapi utamina novel Sunda. Hidup ke sacara kelompok tiasa milarian hiji novel anu pikatajian gitu nya kanggo hidup janten matak pipanasaraneun. Engke sasarengan dibaca, diperhatoskeun eusina, saatos paham eusina, urang diajar nganalisis tea tadi. Saluyu sareng unsur-unsur anu ku urang tos dibahas tadi sasarengan. Murid-murid ibu anu balager sareng marotekat kanggo materi perkawis novel sementawis dianggap rengse nya mudah-mudahan sadayana tiasa paham. Upami misalna aya nu kirang paham atanapi kirang lengkap pedaranana hidup tiasa milarian tina referensi anu sanesna. Sakitu heula nu kapihatur dina labungan anu ayeuna, semangat terusnya sadayana sararehat sadayana oge. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.